mayunkeun heula kerja mandiri Bu. Maksudna teh ieu hadis teh nguningakeun masalah naon kemandirian berarti Bu. Digambarkeun pan cenah seorang jalma ngalasuluh gitu. Sanajan capek ka bina-bina gitu. Bari jeung cangtang tu meunang deh. Eta teh leuwih alus cenah Bu. Monggo Allah tibatan menta-menta. Jadi sikap urang kudu ngajauhkeun diri tina menta-menta. Lamun dina bahasa sanes mah disebutna teh sifat infah, al-infah. Jadi nu namina ibu ipah hartosna teh ibu-ibu anu bisa ngajaga diri tina barang penta. Nah gitu. Ibu ipah teh. Ain infah. Aya kitu jelema anu menta-menta, aya Bu. Bahkan seueur modusna. Ngamen Bu sabenerna mah teh masih kena menta-menta keneh teh. Nah sababna hiji pan teu aya ikatan kerjasama kontrak pagawean kitu teh aya. Da kadang-kadang urang teu hayang Bu ditabeuhan kudu dipangalagukeun teh. Da jual sorangan pan. Jadi manehanana nyanyi bari jeung tara anggeus geuningan. Karek ge sakecap 2 kecap dibere 1000 perak. Leos we pinter kodek rebunya gitu. Tah sakali waktu mah Bu cenah tamat laguna teh Bu gitu. Mang sok dibere tah 5.000. Tapi sing tamat laguna cek bisaeun moal gitu. Nah, Ibu. Jadi manehanana mawa gitar, mawa alat musik eta mah hanya topeng saja. Da jerona mah teh asup kana bab menta-menta teh Bu. Lamun bener-bener naon mah lamun ngajual misalkan menjual suara, menjual seni. Heuh urang teh sebagai penikmat mah kudu menikmati urang teh. Kudu sarua jeung meuli gitu. Gitu. Pan ieu memaksa. Urang jadi teu puguh rarasaan ieu teh. Ari rek mere urang teh da bosen gitunya tiap poe kadatang. Ari teu mere bisa disebutkeun pedit ieu teh. Bisa disebutkeun korek. Ibu sadayana nya atuh sebenarnya mah lamun kurang dicindekeun asupna teh da kana baramain teh tentu. Sapertikeun ngamen. Terus manusia silver. Terus dogir monyet. Nah, deui ibu nu karari teh sok di jalan geuningan. Atawa kadang-kadang naon ieu anu ngabersihan kaca mobil dina lampu merah geuningan. Pan urang teu menta. Jual hidang we gitu mangusapankeun kaca, semprot tisu geuningan. Naon deui nu karari teh budak saseueur da. Oh iya aya anu lamun keur banjir tah, sok aya jalmi teh anu langsung aya banjir teh dipangangkatkeun ban motor urang teh gitu. Aya anu karari teh. Lamun di Jakarta mah ondel-ondel dijadikeun alat keur ngamen kitu teh. Terus naon deui nu seueur nu karari teh Bu. Kadang-kadang badut. Nah, manusia silver mohon nu rame teh geuning di Sumedang aya. Tah eta sadayana teh asupna teh kana bab menta-menta teh Bu. Teu asup kana bab usaha. Malihan perda ge pan dina aya larangan ti daerah kita teh Bu. Larangan memberi teh urang teh sebenarnya mah dicarek teh. Sudah karunya harita urang karunya tapi urang teh lamun terus-terusan mere wae, urang teh moal bisa memutus mata rantai. Bakal terus kitu jeung aya we. Sabab dina pikiranna teh mending keneh kieu usaha teh gede geuning beunanganana daripada pagawean eueuh gitu. Teu capek modal atuh Bu mapai ge nya urang sok lamun ayeuna ti dieu tah ti dieu ti jalan ieu dikeun kawetan saimah 500 perak we. Panda teu anggeus laguna mah tuh kan. Tapi da jarang 500 perak teh 1.000 2.000
Lamun para tugikeun kawetan sok etang sabaraha Bu? 1.000 2.000 we barijeng teu anggeus. Jadi ku waktu 5 menit oge bisa ti dieu teh bisa nepikeun ka RT sabaraha tuh. Sekar beda lapang tuh 5 menit teh. Lagona eta keneh sok heug tiap poe atau bisi tiap poe mah bisa sering teuing nya beren 2 poe sakali, tapi kan di tempat lain mah ngeureuyeuh deui itu teh. Tah. Jadi lamun urang terus-terusan mere, urang teh moal bisa memutus mata rantai. Ngajadikeun jalma eta teh mental kitu. Lamun urang ninggal kana ieu mah kana ieu teh ya anjuran ti pamarentah daerah da dilarang Bu urang teh mere kanu kitu teh. Ka manusia silver, ka pengamen, pengemis geuningan macam-macam. Aya anu pura-pura buntung sukuna. Aya anu bari mamawa orok berendah hayang dipikarunya gitu. Sadayana anu kitu teh asupna teh kana bab menta-menta. Nu kitu. Zaman ayeuna mah aya di kamonesan. Online anu mah ngemis teh aya deui. Online Bu dina media sosial, dina Facebook, dina TikTok. Jararoge gini. Gitu. Terus ieu teh bahasana teh naon minta stiker gift. Heuh naon bedana jeung jalma anu ieu. Nu mere gitu. Bere biasa mereka secara online gitu. Eta teh Bu. Tah ada sok pana nu layep-layep gitu teh lamun teu aya manfaatna, hal-hal anu konyol, hal anu teu aya manfaatna. Heuh asupna teh kana kitu eta teh. Menta-menta. Asupna teh kana menta bae gitu. Nu karari itu teh kajaba lamun nya jelas gitu. Aya kamanfaatan nu dibikeun ka batur bisa ku tolabul ilmina, bisa ku memberikan naon gitu nya. Ya sekadar nyeun kekonyolan mah gitu. Joget gitu. Pan kadang-kadang gitu teh sok naon disawer terus geuningan si anu jalma eta teh nu keur ngamensosna teh dititah naon teh supaya dibere komal kaum muslim teh kadang-kadang buka kerudungna ke dibere anu stiker gitu aya teh kareta jadi panasan gitu sok ngalakukeun naon ke dibere stiker dibere gitulah tah nu karar itu teh asup sadayana kana bab menta-menta. Ari menta-menta teh urang teh geus ngaruksak marwah diri urang sorangan eta. Cenah da batur anu marena ge dari ridoeun lain masalah batur ridho urang ridho. Ieu mah babna urang keur ngarusak muruah. Harga diri urang sebagai muslim diruksak ku diri sorangan eta teh dilarang ku agama teh. Aduh lamun teh kitu hese meunang duitna tadi dia ujianana bro. Nah urang teh rek milih taat kana agama jadi umat Kangjeng Rasulullah dengan cara bersabar milarian cara anu lebih berkah atau orang rek ngambil jalan pintas gitu. Tereh bebenangan tereh hasil tapi cangcaya ya diangkat dan diakui umat Kangjeng Rasul jeung cangcaya ngeunaan kaberkahanan. Jadi orang ulah katipu gitu. Perkara-perkara anu kara itulah Bu nyestok parkir liar gitu, termasuk gitu. Pan aya tempat-tempat parkir dan sebenarnya mah teu kudu di parkiran teh. Gitu ilegal eta. Jual mentaan parkir gitu. Puguh di mana dasarna uangna dikamanakeun. Padahal tuh di parkiran gitu ada modal di urang mah da jalan ge da etang jalan tinggi seuna tuh di urang mah nya perlu di parkiran sagala gitu di parkiran teh lamun gitu jalannya teh pinuh gitu mata pelalaur urang ngasup ka jalan aya modal kieu mah keur lowong komo peuting-peuting nah asa ku teh kudu di parkiran gitu si horeng eta hanya kedauk unggul jerona mah nya menta-menta tah mental itu mental negara orang teh seueur keneh kitu gitu.
gitu dah menurunkan penelitian atau napi surveinya tayangan-tayangan informasi justru negara-negara batur mah sebenarnya mah lebih disiplin bu tibatan negara Indonesia negara batur teh negara anu lain umat Islam gitu itu lalu lintas rapi geuningan tuh jadi geuningan lamun nungguan bus geus aya jadwalna lamun jam sakitu aya jadwalna tara telat gitu orang geuningan bisa dina tayangan gitu ya bu gitu aya jadwalna jam 4 bus bakal ngelewat ke dinya gitu cicing ngedengnya jam 4 teh ada bener gitu ngelewat gitu terus ngabandungan deui geuningan budaya sopan santun guru ka murid di sekolah ternyata di negara-negara maju leuwih hormat tuh tibatan negara urang gitu kan anyar keneh aya guru dicebengan ku murid nah ya tah gitu geuningan lu ternyata penelitian batur mah leuwih sopan ka guruna teh gitu padahal urang mah pendidikan dinu agama urang jelas paling dasar ngeunaan adab gitu tapi dina perak-perakanana geuningan justru tertinggal gitu ku batur anu landasanna sakedara budaya gitu. Nah, jadi sebenarnya upami urang bade milih sikap anu mana gitu tah sikap anu paling baik mah sebenarnya mah tong masihan sebenarnya mah karena kadang orang tuh tega nyawinya tuh tega nya gitu nya coba lamun urang masihan urang teh berarti kan hiji urang teh melanggar karena peraturan pemerintah daerah ada disarek tuh terus urang teh berarti henteu naon ngogo manehanana supaya terus kalakuanana kitu eta teh terus dari datu puguh eta teh naon sih sebenarnya eta teh asupna teh akad naon gitu mah lamun ngajual suara heupan beureun urang teh kudu bener ikhlas ridho rek meuli jualna teh beureun gitu jadi sebenarnya mah asupna kana bab eta Bu menta-menta rek mah we topengna mah teh timimiti mengemis manusia silver topeng monyet ondel-ondel badut parkir liar nu teu penting nu teu dibutuhkeun sadayana asupna kana bab menta-menta sikap urang anu paling sae mah tong masihan tapi kadang-kadang urang sok tara tegaan gitu nyatulah diatur we ulah minang teuing gitu itu dibere deui da teu indit-indit deui nu ngamentenya jadi urang teh ulah ngarasa teu enak gitu lamun urang teu masihan punten gitu mangga kana sanes gitu. Komo lamun katingali mah jalmina masih keneh jag-jag balejag. Menta-menta aya mangsana diperbolehkeun keur jalma nu geus teu walak kaya lah gitu. Bener-bener teu mampu, tos sepuh gitu. Atawa aya naon kecelakaan cacat teu tiasa beraktivitas. Aya katingalina jalmina masih keneh jag-jag mah gitu, masih keneh bedas keneh. Gogorowokan masih keneh kuat gitu. Gitu mah tuh. Diputus mata rantainya. Geningan pernah aya pemberitaan orang mana geningan orang Indramayu atau orang mana merantau ke Jakarta. Gitu. Keluarga nama apaleun merantau teh nya usaha we gitu nu bener. Si horeng di Jakarta nate wah jadi pengemis ternyata. Tiap lebaran teh mudik gaya juga nunggu usaha atuh. Mobil aya kabawa kebeuli gitu. Perhiasan, kendaraan, pokoknya mah gaya lebih-lebih tinu kerja kantoran gitu. Kan terungkap, jadi manehna teh malahan mah jadi supervisor pengemis teh begitu. Jadi boga anak buah gitu. Kedua anak buah, direktur pengemis, boga anak buah. Jadi
Ngala suluh tadi dia digambarkeun ngala suluh ka kebon bari jeung capek bari jeung bebeunanganna kadang-kadang saeutik tetep leuwih dihormati dihargai ku Allah daripada menta-menta. Anu salajengna nu kadua, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Maka amar ma'ruf nahil munkar nitah kana kabeneran jeung nolak nyegah nyarek kana pamunkaran atawa anjeun teh dibere pamingpin